Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana inna sa'nyana alladzina ari jama-jama la yarjuna nun teu miharep atawa teu mikahayang liqa'ana kana perjumpaan jeung kami saur Allah. Jadi hare-hare we kana hukum Allah teh teu miharep kana perjumpaan. Warodu jeung ngarasa puas bil hayati dunya ku kahirupan di dunia, lubak libuk loba harta benda. Rek hasil tina halal haram teh jadi pasoalan, nu penting makmur, wareg beteung wareg bujur jadi masalah. Di mana dapatna tah nu kitu jalma-jalma anu kahirupanana di dunia unggul. Watma anu jeung ngarasa tentram, tenang, senang biha di dunia. Asana teh tenang we di dunia teh aman, teu sieun pangwales Allah. Eta ge dina Quran keneh disarioskeun la tansa minal hayatud dunya, teu kengeng poho kahirupan dunia ge kudu bagja, kudu tenang, tapi ulah mopohokeun akhirat. Itu kudu dipilihan hasilna teh tina ladang anu halal. Waladina hum jeung ari itu jalma-jalma hum maranehanana an ayatina tina ayat-ayat kami saur Allah ghafilun lalai mopohokeun melupakan. Jadi ada yang terlupakan nyaeta hukuman jeung balasan Allah di yaumil akhir. Ulaika ari itu jalma-jalma nu model kitu ma'wahum tempat tinggalna pangbalikanana di akhirat hum itu jama-jama narun nyaeta neraka jahanam. Bima kanu tina naon perkara kanu anu bukti yaksibuna dipigawe ku itu jama-jama. Sabalikna ayat nu salajengna innalladzina amanu inna sanyana alladzina ari jama-jama amanu anu ariman kabeh itu jama-jama wa amilus solihat jeung migawe ama pirang-pirang amal soleh yahdihim dibere hidayah tangtuna him ka itu jama-jama Robbuhum ti pangeranana maranehanana pangeran itu jama-jama nu ariman bi imanihim ku imanana manehanana ku kaimanana tangtu daka hidayah teh manehanana insyaallah ku Allah bakal ditempatkeun dina surgana Allah tajri anu ngocor hanapeunana eta penghunian surga minta tihimu tina hanapeun hum ieu maranehanana penghuni surga nahaon anharu pirang-pirang walungan tawar, walungan susu, walungan madu, walungan arak oge aya da mah diharamkeun di akhirat mah. Fi janati di mana eta teh dina sawargana Allah. Naimi anu pinuh ku kanikmatan. Kumaha ngarobrolna dina surga Allah teh doana teh kieu dakwahum jeung doa itu jalma-jalma penunduk surga. Fiha dina eta surgana Allah. Subhanaka maha suci anjeun ya Allah cenah kitu. Allahumma ya Allah wa tahiyatuhum jeung ari kahurmatanana pikeun itu jalma-jalma piha dina surgaana Allah salamun nyaeta kedamaian. Wa akhiru da'wahum jeung pamungkasna doa jalma-jalma anu aya dina surga anilhamdulillahi rabbil alamin ku maca hamdalah tegasna alhamdulillah ari sagala puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamina anu mangeranan
sadaya alam sanes alam dunia wungkul Allah mah mangeranana alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam barjah, alam neraka, alam surga, alam malakut, alam jabur, sadaya alam lain alam dunia wungkul. Tah ku kituna kahade ulah mopokeun akhirat sabab dunia mah sok gemerlap, sok nyieun mopohokeun kana bakal datangna hukuman ti Allah, bakal datangna janji Allah anu moal meleset di yaumil akhir sadayana oge diperhetangkeun. Itu nya teh janten kahade dunia mah ngan ukur tibang eta mah kaulinan. Jadi dina eta nage innal hayatud dunya laibun sanyana ari kahirupan dunya mah ngan kur kaulinan. Dunia teh tina bahasa dania tegasna lemur anu deket hartina lemur anu sakedeung da nu lila nama engke di akhirat saumur-umur moal aya tungtungna. Mugi aya manfaatna dina dinten ieu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.